Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabat narauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus ka para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus pisan ka Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, oge ka oomean Habib anu alhamdulillah terpuguh alamatna aya di tengah-tengah urang. Para kiai nu jelas pisan ratusan kiai, cuman aya sababaraha tamu di antarana guru simkuring, guru urang sadayana di Padarincang anu ku simkuring sangat dihormati, oge di belahan Pandeglang sababaraha kiai, termasuk di para aparat anu ku urang kanyahoan nu deuk datang Kapolres nyana teu datang, nu datang mbahna Kapolres. Geus eueuh deui pangpuncotan nya nanta. Jadi eueuh deui geus di berbagai kapol nyana geus pagluhurna kapol kalapa geus tah. Nu jelas suasana ieu dina berbagai aliran, berbagai partai, organisasi, mungkin hadir lain baik di kalangan umat Islam, sering di pengajian urang di dieu, Kristen ngaji, Buddha ngaji, Hindu ngaji, wallahu alam. Tapi sekian bulan kemudian datang asup Islam karena mendengarkan pengajian. Itulah salah satu pengalaman-pengalaman anu datang ka simkuring. Maka alhamdulillah kukumpulanna urang di dieu nu pasti jasa urang adalah dikucuran rahmat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Acara ti awal tepi ka akhir geus anggeus, geus beres, carita ilmu Habib geus jelas, carita nagara Kapolres tadi misleuk. Aturan manyana wakil Kapolres carita tentang masalah kriminal salah ngomong aing dah. Atuh ngahaja bae budak. Atuh kunaon hajunya na polisi berlaga ustad atuh diseur-seuring.
Jadi lamun eta polisi kadang berlaga ustad, kadang berlaga kiai, kadang berlaga orai. Atuh tah mah kos kitu mah nu kitu mah bunglon. Polisi tetap polisi. Cara paruki tadi bicara tegas, eta bicara polisi ngaran. Nah, ieu ente salah ya. Engke deui ente bicara polisi bae geus. Saudara-saudara, saya polisi. Nih buktinya private saya bawa. Baru mantap. Ilmu ngadi di polisi engke deui ulah ngomong berlaga ustad. Sebab maca Quran ada salah. Aing doraka ngadengekeun jana. Tapi ya dulur urang. Dulur kula nu mata kula wani ge wauh jasa kanyana. Nyana di polisi dia sebagai kiaina. Numantak tadi kan SDM nyana numantak nyana teh terbawa kakiaian di polisi ka urang ya masalah masalah ya jadi naluri kekiaian di polisi na hirup nyana di dieu asa jadi kiai bae nyana di dieu masalah ya salah setik wajar ya polisi tuh jauh nu nangkep atuh nyana nangkep nyana bisa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cukup tentang pembicaraan haul nu inti nama ja urang teh ieu teh ngirim doa tadi ge uyu urang zarah babarengan geus cukup. Adapun ieu tambahan-tambahanana supaya gairah hirup urang timbul kembali. Gimana tadi orang geus ngadenge Habib, setuju orang, setuju dengan pembicaraan Habib, sahabat ge setuju. Habib manapun kalau bicara seperti tipe eta setuju, kiai mana bae setuju. Tetapi untuk dipahami ku orang Indonesia, untuk dipahami khususnya ku umat Jakarta, ieu nu sulit. Ieu nu sulit. Setelah dipahami kemudian diresapi ieu nu sulit. Ngaji mah kabeh ge bisa, tetapi ieu anu meresap nu hese. Nah, supaya meresap kumaha menjiwai. Habib asli henteu kituna, tinggal gitu doang kan? Iya kan? Ieu polisi asli henteu ya. Kakiayanana tinggal gitu bae menjiwai henteu. Nah, lamun jelema nyaritakeun la ilaha illallah menjiwai la ilaha illallah, tergetar hati sahabat. Lamun jelema menjiwai alfiyah ketika nyaritakeun alfiyah qala Muhammadun, tergetar hati sahabat. Ketika jelema menjiwai Fathul Muin ketika nyaritakeun fikih, tergetar hati jelema anu cinta terhadap fikih. Ketika jelema mencintai tauhid nyaritakeun tentang tauhid, tergetar hatina. Lamun nyana bener-bener menjiwai. Maka Imam Ghazali ngajelaskeun bicara ngaler ngidul ngetan ngulon moal aya anggeusna kabeh ge. Cerita Habib kieu, cerita Paruki kieu, cerita wakil Kapolres kitu, adu dalil datang ka kiamat dalil mah diadukeun moal aya menang moal eleh. Moal aya menang moal eleh. Nu paling mantep mah kabeh ge menyadari bahwa diri urang milik Allah. Napas urang anu Allah. Kicep urang anu Allah, denge urang anu Allah, horeng kabeh diatur ku Allah. Teu diondang paruki ka dieu digerakkeun ku Gusti Allah, datang ka dieu. Gerak Allah. Kapolres janji dekat dieu sebab 2 hari yang lalu kunjungan ke rumah saya sehubungan beliau adalah jadi Kapolres yang baru di Kabupaten Tangerang, maka kunjungan ka kaula 2 poe ka tukang. Insyaallah janji malam ieu deuk datang teu dikersakeun ku Gusti Allah, datanglah wakilna. Kersani Gusti kabeh ge. Tah urang mun sadarna kayaknya kakarak jadi ahli la ilaha illallah. Nu jelas urang kuari mah butuh payung. Butuh payung. Aduh dibutuhkeun ku urang. Anak orang di sekolah kemudian ayam maripis ceng. Aduh.
cak bapana teh ulah sakola atau mawa payung besi kahujanan dedeun jasa ta bapana karunyaeun jasa ta bapana ketika aya budak leutik ngome korek api aduh cek aduh kabeuleum direbut ku bapa atawa emana karunyaeun ka anakna ulah main seuneu otak jalan kan gitu kabeh Habib nyaritakeun seperti eta karunyaeun ka umat Paruki cerita walaupun saeutik nyana teh berkebangsaan Indonesia nyana teh ngarunyaan ka urang supaya manut ka kiai karunya KBG ieu butuh payung nah supaya ieu budak berangkat ke sekolah make payung salaman abeh budak henteu kabeuleum cokot ku urang korek apina abeh salam akal hebat eta hebat akal tapi ulama sufi nyaritakeun aya istimewa ta bahasa teh di antarana bahasan sangat istimewa kaula henteu neuleuh kula henteu neuleuh ka akal anu panghina-hinana kecuali akal kula cek ahli supi akal kula mah pang jore-jorena mau parugi mah hebat Habib lu hebat deh ku tadi hebat ieu kabeh hebat tapi ahli supi mah nyaritakeun kula mah pang lemah-lemah masyaallah kos kitu bahasana teh lemnaro ashafa min ukulina kulim teneule kaula teneule kana leuwih kuru leuwih jahat leuwih jore tibatan akal kaula cak ahli sufi di antarana kumaha nusiru zilla minasyamsi kaula ngaheulakeun hahalang payung supaya ulah kahujanan supaya ulah kapanasan luar biasa amat akal teh sampaikeun ka deudeuh jasa ka diri embung kahujanan embung kapanasan tetapi walam nusir auzilla minan nar kunaon atuh henteu milih hahalang tina neraka ari seuneu dunia dihalangan diulah-ulah ari hujan maribis hujan gede awas nih hade sia besi kahujanan kunaon aya seuneu neraka arah asup ka polisi kunaon asup seuneu neraka asup ka KPK diantep kunaon ieu seuneu neraka asup ka kiai garoblok beureuh iya tak seuneu neraka arasup kabeh nu mantep paruki ku ari aya ngaji sebab di ditu geus loba seuneu ieu geus sarua ieu polisi ieu teh jadi geus aing geus seuneuan bae cenah geus hatara rutung awak aing ieu mantep aing geus sarua ieu Habib Rozak ge kuat guut cak Habib belum gak kuat saya sono kenapa waduh panas cenah di sini ada tah ieu nu paling penting adalah payung yang mayungan seuneu neraka jajaga jangan-jagaan seuneu neraka tidak terkecuali manusia di mana ayana di Mesir, Uzbekistan, Pakistan, Turki, Indonesia butuh payung jang mayungan seuneu neraka leuwih-leuwih di Indonesia urang kuari lamun ngadeikeun carita paruki sadajan sakelumit tadi negara urang keur amburadul nyana nu nyaho nyana nu dongeng nyana nu ngalaksanakeun atuh kumaha nyana bae joruk nyana tah mah urang mah teu nyaho kieu teu nyaho kitu teu nyaho atuh teh Haji Mamin teu nyaho naon nya lagi jas dipake teu nyaho naon nyana nu nyaho atuh mah nyana bae tah kahayang kula mah paruki di dieu nyaritakeun ke amburadul nagara bener teu nah negara teh kieu ieu sabenerna mah ka amburadulanna kula nyaho sabenerna mah kula na infakna embung masih seri-serikeun kuno tadi aing tah iyalah nya lam nusir zilla minan nar akal kula cek ahli sufi ieu teh ngan sakadar jang nyaungan embung kahujanan jang nyuhan embung kahujanan jang nyuhan embung kapanasan dibangunlah berbagai bangunan supaya ulah kapanasan jang nyuhan ulah kahujanan jang nyuhan tetapi kunaon teu pernah neangan iiuh jang seuneu neraka nu sakitu dahsyatna di dunia mah kabeuleum paeh selesai di akhirat mah paruki misalnya di akhirat ka neraka teu paeh-paeh Kapolres ka neraka nyana mah teu paeh-paeh terus bae kiai ge di neraka teu modar-modar
sarua bae. Wah cenah hadena aing mah polisi lain kiai lain. Lah atuh sia deui leuwih. Jeleuh teh lah. Diiring ku kami. Lah ieu mah maksudna ieu urang teangan iiu jang ngiuhan seuneu neraka. Ieu urang neangan jajaga jang ngajagaan seuneu neraka. Dunia ku urang keur diopenan. Kabeh ku ari teh ngopenan dunia. Kurang kumaha aya partai sabaraha di Indonesia jang ngopenan negara. Dipilihlah kepala negara presiden yang urusan negara, kemudian kondusif nang urang, henteu kondusif nang urang mah sakadar upaya horeng Allah anu ngagerakeun. Ieu nu paling penting kesadaran ke arah eta. Abeh urang tetap ngurusan negara tetapi tetap urang leuwih mengarah ke akhirat. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah urang kukumpulan di berbagai lapisan masyarakat kabehan orang hayang salah. Mudah-mudahan polisi disalametkeun, tentara disalametkeun, pemerintah disalametkeun, kabeh urang rakyat disalametkeun. Tetapi ingat, bulan Ramadan kamari aya seorang jenderal TNI anu nyana bertadarru ke Allah. Jenderal tersebut sebelum Ramadan dari jauh-jauh hari mungkin tahunan tapa baik. Setelahnya tapa di bulan Ramadan kamari kaget aya suara terngiang-ngiang. Ternyata suara tersebut suara Bung Karno. Anu berbunyi, "Wahai, rebut kembali Indonesia kita." Suara eta diabaikan. Setelah diabaikan nyana merenung, kok aya suara ieu? Setelah suara eta teu aya, nyana kembali tenang. Tiba-tiba aya muncul deui suara tersebut, Indonesia rebut kembali. Nyana kaget, makin murigak bulu. Ih, ieu mah suara Bung Karno. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali nyana ngobrol dengan jenderal yang lain, teu perlu kula nyebutkeun ngaran. Setelah ngobrol dengan jenderal yang lain, jenderal eta ge sarua mendengar suara itu. Setelah eta nyana babarengan ziarah ke makam Bung Karno tanpa ada pengawalan. Jenderal tersebut masih aktif, bukan Luhut. Besi ieu mah Luhut meureun ieu. Batur Mamin teman. Nah, masih ada berangkat. Ternyata di makam Bung Karno suara eta muncul kembali, rebut kembali Indonesia. Nu unikna benda Bung Karno keluar, dibawalah. Maka nyana muringkak bulu terus sampai Jakarta. Setelah eta datanglah ka kaula mohon doanya, Pak Kiai, apa yang akan terjadi di depan ini? Kukula dibejakeun ieu gaib, mesti hati-hati kahari. Sebab kulanya rencana pemerintah. Sebagian kanyaho kula menang ti paruki, sebagian deui menang ti melayu. Sering ngobrol ke amburadul negara kula geus nyaho insyaallah, dan rencana-rencana dari seseorang ini dan itu sudah tahu insyaallah. Tetapi aya gaib ge dan unikna selesaikan 1 sampai 2 tahun muringkak bulu. Nah ieu mah kieu nu encan kawin geura kawin. Aduh can nyandung, urang nyandung. Iya, atuh teu perang negara ge, perang-perang di rumah tangga nyana. Lain masalah leutik. Ya. Nah, kemudian secara gaib deui ieu tadi aya sesuatu, urang gayakeun kieu teh ternyata aya sesuatu nu teu kudu dibejakeun. Geus maruncul
gaib-gaib seperti eta urang kudu hati-hati. Maka carilah payung untuk keselamatan api neraka. Bisa terjadi sesuatu urang geus mantep akidah urang ka Gusti Allah. Selantaran perang teu perang, revolusi atau tidak, ieu adalah kumaha Gusti Allah. Tetapi ketika urang maut, supaya urang maut husnul khotimah. Mun kukula dicaritakeun disingkapkeun seetik bae negara bakal muringkak bulu. Muringkak bulu dah lain punduk penuh handap. Siapa suka disareri heran aing mah. Aing keur serius-serius kieu. Sebab salah satu ilmu tiparuki kamari waktu bulan puasa istimewa ka kula mere ilmu kiai. Lamun urang hirup sehat eta hebat. Tanda sehat ketika urang hudang isuk, urang hudang nu dihandap hudang. Weh. Ieu KPK mantepnya sih KPK ye. Atuh. Aing mah teu kudu hese-hese dengan ilmu lah bari leumpang bae tinyana. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insyaallah urang lanjut lantaran ieu geus siap konsumsi di dieu siap, di imah kula ge siap nya. Para kiai-kiai persilakan ke ikut jeung kula ka imah Habib sadayana. Nah, ieu mah informasi ngaji minggu isuk henteu minggu deui. Minggu ieu kuari malam Kamis, Jumat satu minggu henteu minggu deui. Kok cenah kiai kebalamat ulah mikiran sia bae aing can mudik. Aing can mudik ieu. Mudik. Minggu isuk bahaya di negara lain kula ieu. Itu mudik. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ngadoa mudah-mudahan urang ditangtayunan ku Gusti Allah, dirahmatan ku Gusti Allah, dihampura sakabeh dosa urang, leuwih-leuwih dosa bapa ibu urang kula oge guru-guru urang kabehan, mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai para wali Allah, cintai para ulama, cintai para pembesar-pembesar kita anu menegakkan bener-bener bangsa jeung negara. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cerita di Indonesia sulit. Ketika orang cerita tentang nasionalis geus loba nu anti. Ketika orang cerita tentang Quran jeung hadis tok leluhur urang ngamerdekakeun negara urang make bentuk Pancasila. Ketika orang nyaritakeun tentang perjuangan kurang kumaha leluhur urang. Jadi dibulak-balik ku hali di Indonesia tipena hambalaya. Aya nu ngadirikeun khalifah, masalah. Ai siapa kabehan ge. Aya enduk terus kamu geus lamun kukula dicaritakeun geus aya 4 pilah. Geus aya 4 pilah. Jadi lamun diperangkeun di Indonesia geus sedang. Geus sedang sebenarnya mah. Geus sedang lamun diperangkeun ke diungkap saeutik-saeutik ulah kuari insyaallah kuari suasana masih lebaran kene. Nu penting urang neangan payung jang mayungan di akhirat supaya ketika aya seuneu neraka urang bisa ternaungi ku payung tersebut. Ketika urang disemprot ku seuneu neraka urang geus aya payung jang nahan semprotan tersebut. Ketika urang digujubarkeun ka neraka ternyata aya payung di neraka anu ngaantikeun kena ka awak urang. Sakitu bae geus cukup teangan eta di mana ilmuna tah supaya urang salamet di neraka beusi aya di SMP ka SMP KBH. Beusi aya ilmu nu kos kitu di SMA ka SMA KBH. Beusi aya ilmu anu jang ngaantikeun seuneu neraka di universitas asup kabeh ka universitas. Besi aya ilmu jangan antikeun neraka di DPR, siara di DPR kabehan. Besi aya ilmu jangan antikeun seuneu neraka di MPR, serang MPR. Pan serang. Urang jadi di MPR kan. Ayo coba seuneu neraka supaya ulah kena ka urang di mana ayana. Eta lah nu kudu diteangan supaya mayungan urang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, persilakeun teu kudu sasalaman. Sebab pun sasalaman ieu moal anggeus datang ka subuh teu kudu sasalaman, cukup
selesai kukula di doa terakhir, maka dipersilahkan kiai untuk ke bumi simkuring, termasuk para polisi-polisi kabeh kaditu, tentara-tentara kabeh kaditu ya, di dia silakan di ditu ge dipersilahkan ya, sakitu bayu urang ngadoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.